Ah, apal kasih wajam huri teu Wajah muri nu mana? anu kumisna sagede cau Ambon geuning ari awakna leutik sagede baterai remote. Ai ke batur bi aing bisa nya ada gantungan kunci anjir bapana si Ujang Tole teh nyaho orangnya kumaha deh. Karunya si Ujang Tolena geura ari awakna begang ari beuteungna bucitrek. Bu anak kondaeun nya eta. Naon anakondaeun? Eta geuning panyakit. Eueuh bi penyakit anakonda mah eueuh. Nu kumaha penyakit anakonda? Cek bapana oge lamun modal sok aya anakondaan si Ujang Tole teh. Cacingeun beureum. Cacingeun bi eueuh. Ayo montong diganti jadi anakondaeun aya wae bi aing ieu. Lain alin tara cacingeun lamun cacingeun mah awakna leueur nya terus amun ditoel gegeremean da eta mah henteu. Saha nu leueur gegeremean? Si Ujang Tole. Ampun teh. Please bi. Ya. Konsepna henteu jiga kitu cacingeun teh bi henteu. Lamun misalkan ayeuna konsep cacingeun jiga kitu eta meureunnan anakondaeun ge meureunnan si Ujang Tole ngaleor leumpangna bi. Aya wae bi aing. Anjing. Aya wae ieu. Tulung tak. Kumahanya berat carana sangkan terhindar tina penyakit diabetes nih jeung darah tinggi. Itu gampang kos. Tinggal ada buah-buahan. Loba geung ada buah-buahan so aman. Sok kira teuing di dinya ningali monyet stroke. Eueuh pan. Oke bah anjing. Tapi udah bener berat can ngadengenya monyet kena serangan jantungnya. Oh aca. Oh monyet mah. Tak biasakeun ngadar buah-buahan kos. Tapi eta berat aya teh nya monyet anu boga penyakit nongtot bool. Anger ini mungkin ngajauhan sih kos. Aya kos, tapi jenisna nya sarua jenisna mah jenis primata. Tapi eta mah disebut teh siamang. Samodel oa lutung lah. Tapi bener beratnya Oh. si Amang Aceng. Kan sarua nongtot boolin. Ceng teh kayaknya ceng si ieu eta. Si ieu teu aing mah teu nyebutkeun. Teu. Oh berarti si Aceng ogenan termasuk primatanya jenisnya nya. Meureun. Ini si Aceh ngamuk pasti. Eta berat si Amang lamun keur nongtot bool kitu sahanya nu ngubaranana berat. Anyot ku sia boalna. Anjing aya wae pertanyaan ampun ting si Kosim. Pokona aing ieu nya saroceng ngamuk aing teu tanggung jawab. Lain ceng lain urang. Aya wae aja ya. Tumila. Disponsori oleh Device by DBIS. Tanah yang kena pagawean gerajang bibi masih ama nganggur tuh di imah yang mau ke penghasilan di teh. Penghasilan. Naon atuh cenah binya pagawean jang bibi euy. Puguh zaman kiwari mah bi keur hararese nu di kota ge garawe. Baralik ayeuna mah. Bingung ayeuna mah euy. Oh, geus bibi mah jadi tukang urut. Anu bibi ngeunaheun geuningan ngurut kamari urang keur asup angin. Embung geraa. Nah, make embung cenah hayang boga penghasilan. Ya, aneh bibi aing mah. Yo adengekeun nya. Ayeuna anu profesina guru disebutna bu guru nya. Anu dokter bu dokter. Ari bibi anu profesina ngurut disebutna ke naon cik burutnya. Garila embung. Tapi dah heueuh anjing. Kira aku lebih aing sebut burutnya euy. Henteu moal bi, moal. Engke bibi dipanggilna hernia, moal burut. Ya guys. Moal hernia pasti. Panggilna cuman baheula burut sote. Aya wae. Akar waos.
Disponsori oleh Device by DBIS. ningali barudak ayeuna kos anjir. Tawuran we pegawaiana teh. Gara begawe gitu anjir. Rek dikumahakeun anjir. Nasib bangsa ieu. Budak ngorana syukur pegawaian tawuran. Ieu aing Bandungan teh. Oh maklum meureun berat barudak arasup alanyar ningan murid barunya nararaka. Tuhan. Padahal mun kosi mah berat barudak teh tawuranana teh nu syariah ningan berat. Kadituna 4 sehat 5 sempurna. Anger anjing, anger si ieu geus ngacaprak ieu ampun teuing. Kos cing atuh kos anu rada asup akal geura anjing ngomong teh kumaha ieu teh. Tawuran syariah terus 4 sehat 5 sempurna. Dan nyambung kos. Kok maksudnya kumaha sih? Ya berat, pan ai tawuran nu syariah mah berat halus. Memeh tawuran teh barudak teh ngadarwa heula berat. Surat Al-Baqarah ningan. Al-Baqarah Heueuh. semua jadi setekehe tawuran oge. Pan panjang soal Al-Baqarah mah keburu tarunuheun urang budak ieu. Pan justru eta ngarah kituna berat kuduna mah. Tapi lamun anggarnya teu bisa dicegah. Nu tadi teh 4 sehat 5 sempurna. Kumaha eta? Oh, biasanya pabaledog-baledog batu tah. Heeh. Eta mah bubuahan berat. Hakaneun namanya. Heeh, jadi barudak teh sarehat. Gitu teh. Itu sebenarnya teh aingnya anu balat gitu. Atau si Kosim nu terlalu cerdas itu. Pikir mah udah bener itu. Tapi lamun misalkan pan buah-buahan cenah tadi cek maneh. Eta kumaha lamun silih baledog kado anjeun atawa nangka da kana sirah lumayan anjeun. Anggar pun kitu mah berat eueuh di solusina euy. Oh lamun baheula ayeuna aya keneh we beratnya. Hansip karja aman tah mulai barudak tawuran euy. Kumaha deh soal kerja? Oh pan jagoan manehna mah baheula lagi ya berat. Ukur manehna rek kariau nya. Pesawatna meledak anjir teu paeh. Maknya kehed Aslina. Rahul bal. Sing moal mungkin Kosim sih teh. Pirak butuh modar anjir. Bener berat pan. Hari teh pas manehna ka bandaranya pesawat teh geus mangkat. Jadi tinggalin. Nu nyambung koplok anjing. Ngobrol jeung si Kosim aing. Ngobrol jeung bibi aing ripuh sarua. Ngobrol jeung si ieu Komo. Aya wae ieu anjing. Gelas-gelas kaca